Wilujeng Sumping di Pods Carik, podcast cerita curi. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Pods Carik. Abdi Fauzia bade neruskeun carita jurik cai episode 4 nu didugikeun ku rerencangan abdi nyaeta Alvina. Kumaha kalanjutanna mangga regepkeun. Isuk-isuk kuring jeung Caca rindit gawe. Teu aya nu ngomongkeun ngeunaan imah. Pareng rek nepi, kakara kuring nanya. Kumaha Ca? Jadi? Dias, tapi maerna nungtutnya. Cek Caca. Kuring ngahuleng, sabaraha heula tuh? 10 juta, sesana 5 juta unggal bulan. Kumaha? Duh, kan geus dimurahkeun Ca. Mun bisa mah tong dicicil kitu. Heug, kabatur heula we atuh. Mun neueuh kurangnya. Cek Caca. Deal. Jual meuli imah jeung Caca henteu tulus. Jam istirahat di kantor, kuring mariksa ponsel. Aya nu minat kana imah kuring dina lapak online. Manehna nawar harga alus. Ku kuring dibikeun harga 150 juta weh. Tuluy ngobrol dina telepon. Awewe sih. Ngora keneh ti sanasorana mah. Manehna rek nyurpei ka imah kuring isukan. Bari mutuskeun jadi atawa hentena. Lamun jadi, rek langsung dikontanan cenah. Teu sabar ngadagoan isukan. Balik di kantor, kuring langsung mandi. Teu wani mandi burit-burit teuing sanggeus nyaho di imah ayaan mah. Atuh mandi ge jiga mandi meri, gura-giru dianduk. Padahal kakara tabuh 3. Tapi keengna sarua pisan jeung tengah peuting keur kayaan normal. Dahar nu biasana sok dina meja makan dapur geus pindah ka tengah imah bari lalajo TV. Masak jeung nahar cai geus tara di dapur ayeuna ge. Kuring nyeret kompor kaburuan, lamun geus arasa karek dipindahkeun deui komporna ka jero.
Tah, sakitu wae carita jurig episode 5. Kumaha, penasaran kan kelanjutan caritana? Mangga dangukeun di episode selanjutnya. Hatur nuhun.